gelas bae digeger atuh kumaha untuk aing teh kenapa geus geus balik santri balik lapang boga kamonesan di tengah-tengah hiruk pikuk kahirupan di Indonesia. Politik keur curat marit, politik murat marit perekonomian can menentu budaya anu sakitu kuari keur acak-acakanana. Berbagai budaya asup ka Indonesia, golongan-golongan datang ke Indonesia, geus Syiah, geus Wahabi, bermacam-macam kuari di Indonesia teh. Islam ngakuna Islam, acak-acakan. Tapi lamun ku Allah dek diangkat jadi hamba nanu soleh gampangin Allah mah kok betahan si mondok zaman internet zaman satelit masih kena jelema ngaji amil di pondok pesantren eta teh dek disalametkeun ku Allah. Jih lamun lain dek disalametkeun ku Allah masyaallah ngan eta goblogna di pondokna main HP bae. Barang ditanya, hei saya kunaon main HP, tuh guru aing kinurja yang main HP. Atuh mah berjamaah buru, atuh mah beres. Nah, dek disalametkeun ku Gusti Allah mah, wanieun nyana ninggalkeun lembur, wanieun ninggalkeun keluarga, wanieun ninggalkeun babaturan jeung handa tolat, nyana cicing di pondok pesantren ngaji, masya Allah, eta teh keur diriadohkeun ku Gusti Allah. Lamun urang macaan tina perjalanan para wali-wali Allah, jelema nu mondok pesantren eta keur diriadohkeun. Jelema nu sagede kieu apakah teu mampu di pabrik ja mampuheun, apakah teu mampu nyana ulin jeung batur ja mampuheun. Lantaran ngora aya di nyana duit ala kadar mah boga, pergaulan ja bisa. Tapi dek disalametkeun ku Allah, ulah paling nganjang sakali-kali bae lah. Tolol lah yang nganjangan segala. Picing di pondok betah ya. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun teu karasa orang dek disolehkeun ku Gusti Allah. Maha kawasa Allah di tengah-tengah keur carut marut. Murat marit tapi aya bae jelema nu mondok aju betaheun. Moal aya jelema dibere karomah anu hayu make mobil mewah bae moal aya. Sare di spring bed bae moal aya. Jelema dibere mah ulah tapi na teu pernah riyadhah moal aya. Mantak satu perjalanan untuk menuju karomah, satu perjalanan untuk menuju maunah dibere betah heula di pondok. Di pondokna dibere daek ngaji. Belah dieuna dibere nyana tea puasa bae. Dahar carang paling ke jam 6 lah isuk ngawuduk ke jam 9 dahar ke jam 11 dahar deui teu bae menang-menang mah. Nah iyalah perjalanan seorang santri sarua urang lamun membaca Tansabul Qadir Jailani, kemudian orang membaca kitu Abu Hasan Asyadzili, kemudian orang membaca Syahmat Kabir Rifai Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Sarua jeung para nabi nuturkeun para nabi nu mantak dina Al-Qur'an, Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah supaya dituturkeun ku urang. Nah iman dek nyaritakeun babarieun Allah dek ngangkat jelema dek dibere kemuliaan, dibere betah di pondok pesantren. Wajan teuing deukeut ka pesantren modern embungeun. Kajen teuing bapana nitahan bae sakola embungeun. Kajen teuing bapana nitahan di gawet teh hayang. Nyana mah di pondok bae geus. Kolotna geus ngitung bae anak aing di pondok geus 10 tahun bisa ngaji teu. Ditanya, saya geus sabaraha tahun di pondok? Teu puguh abah nu ngabiayaan. Lain gitu saya geus bisa naon? Bah, ulah sok nanya bisa ngaji, betahna ge geus alhamdulillah. Geus tah asal betah di pondok abah mah geus bou tah mah fadol Allah. Pan sieu dengan nasehatan aing atuh. Iya betah di pondok geus hebat biasa. Lain lalagan karunia ti Allah. Nah dibere mujizat Kangjeng Nabi urang. Ieu Kangjeng Nabi hayang nyepi helanan embung bergaul jeung jelema, embung kapanggih jeung jelema. Naik Kangjeng Nabi ka gunung, ke turun, ke naik tahunan Kangjeng Nabi. Dan terakhir Kangjeng Nabi loba di gunung
Tini nyala turun ayat. Diangkat jadi rasul. Nu keur ngeunah-ngeunah. Kula sok ngobrol jeung dulur kula jeung adik-adik kula jeung kiai-kiai zaman kula di pondok artina keur leutikkeun sabada kitu tamat sekolah SD cici sorogan di Abah eta dibere loyog santri baheula mah hudang ti peuting teh loyog hudang ti peuting aju salat wirid hampir kabeh kula lamun ditatan batur-batur kula zaman hari teh teh urang kisok ka aya urang itu mau hirup keneh nu maot aya eta teh kabeh asal ti peuting da hibah kalau ditanya satu berusia ada penuh payah temuannya payah mah payah bae kukulah sok ditanya nih saya ngawirit naon aing mah di Ciduhan Bikang gitu nanti karena wirid ini roa itu aing wiridan jadi tipe tinggal wiridan aya anu biasa wirid sholawat laloyog kuari mah kula sok ngintip santri kula bade ditu asal jam 12 jam 1 kula sok kuda diintip santri budak seserian naonan sih bunga heulana diintip ku kula hayang aya jelema eueuh ya mun aya moal lamun aya jelema ngintip ka jandelana keur nyekelan HP tuh imam kok si Amir bae cek aja ya game Amir kok si mah lain wiridan ngomeh HP blow on Masya Allah guys keting kedua ketilu kaopat kula udang deui intip deui santri aya sorangan bae di juru pondok di handa wah cekaing santri yang edan tenang sih Masya Allah ya si santri kurang kararinya nek diraha dibere karomahna tuh ya perjalanan baheula mah zaman kuat tanyakeun ka Haji Hamid dah oh baheula mah wiridan baheula santri teh wiridan geus diulah-ulah ge ku Abah awas ya ulah sok wiridan hikmat ulah sok wiridan kajagoan mun deuk maca sholawat bae Abah teh galak Abah mah udah sok udah diri kos gitu pokoknya ngaji baik tetep baik sumur datang ke barelah pakai ngeum sumur belah aya dita kulah masjid pan di gedean ku almarhum Abah menang meureun sabulan belah cekabet deui sakieu kuatna belah yang naonnya naon ieu kadinya oh barang diintip da ku Abah keur kieu bae saha budaknya ya budaknya ku Abah gitu dipendekeun siapa sia parahnya na barang malah Abah ampun aman eta lalakon baheula santri teh teu meunang dicaram hudang ti peuting teh teu meunang dicaram adapun wiridana macem-macem hampir terbiasa mantap kabelah dieuna hudang keuting teh biasa santri ku hari Masya Allah cekul lagi macam-macam geus kadarieu bae iya mungkin Wayang aing dari santri ku hari. Ya Allah, ya Rabbi kunaon jadi karar ieu sih. Ieu carita di Kulon mah religina luar biasa. Artinya santri teh lekat dengan wirid. Omo di Wetan, di Garut, nu kalaman ku kula di Tasik di Bandung. Jara rauh jasa. Cacak di Kulon bae biasa wiridan hese. Dan mantap makin kabelah dieuna makin ciut. Sebab tadi Rasul nu dibere mujizat kecuali sabada masyaqat, wali nu dibere karomah sabada kecuali sabada masyaqat, ulama nu dibere maunah kecuali sabada masyaqat. Kitu kene santri-santri lamun baheula Mama Satidi jeung Mama Sujai berangkat nu kusakukula didongengkeun teh
berangkat ke Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama di Tubangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh begitu berangkat Lempang dekat Cilimus tengah jalan kapetingan terus mampir di hiji warung begitu mampir di hiji warung kabeneran pamajikanna maot alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu hadena ge ieu mamang santri ye mang santri macakeun Yasin cek Mama Sujai jeung Mama Satibi urang kebeneran ieu mampir pae nya jelema ieu yuk maca Yasin bismillahirrahmanirrahim rada ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan ke jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai Mama Satibi Mama Nahrawi tiluan Mas Andre lalagaan ieu mayit lamun ditoel kitu teh sok hirup ka sama-sama ini bener coba bismillahirrahmanirrahim walau qur'anan suyirat bil jibal qutiat bil kulli ma bil mauta balillahi lamru jami innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ta'alu alayya wa tuni muslim toel tarangna udah mayit ini jadi kotia tuh tenang itu masa TV gentur lain lalagaan Masya Allah cek Mama Sujahid tapi lembung dibacaan deh iya di play iya kosong main deh kan coba aku saya baca Bismillahirrahmanirrahim turja'un toel jempol naik deh kita kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu bener eta keur mondokna kene pake lalagaan. Masya Allah. Nah zaman kula ya. Zaman kula lantaran wariridan bae moal bejakeun ngaranna. Aya hiji santri urang belah dieu kebeneran rada ditangtangan ku jawara. Ye, caknya aing wiridan bae emang geus kebal. Teu manggih musuh. Kuari meureun ya aing. Eta mah benyana bata. Ieu teh naon kadang-kadang air keras dibawakeun ka dieu. Dikadekeun. Nyawa sia air keras. Si bangetkeun. Nah kajian berjaya kos itu iya. Baik sudah tegur puasa. Tenang ji. Awas saya antina karaji. Tadi di Bandung itu mah terjadi. Nek gelut teh terjadi lantaran beres nama kaeta. Iya gelas. Saya ulah ka gelut jeung aing heulanan. Iya gelas bae diglek gitu. Aya santi babaturan kula kowe hirup keneh. Moal bejakeun ngaranna moal. Kosok kapanggih mingguan ge. Kunya di kermus. Aku. Eta musuhna jawara je. Gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing teh cenah teh. Ya terus balik. Balik lamun boga kamonesan. Ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awe nu teu daekeun. Nu daekeun mah teh malah sakena ipis kos kitu mah. Neangan nu teu daekeun di deukeutan santri. Nah mulai ieu. Sekali dua kali santri kos kitu tuh boga kabeh. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Mal dibacakeun ku direkam. Oh, itu geus ada jadi dibacakeun ya teu katekeun mah cara kisumandi atuh hese bae. Nah eta asal geus dikieu-kieu beset. Haju bae. Di mana, Kak? Kakak di mana? Sia tadi ka aing. Masya Allah. Eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah. Sebab atuh penting. Bener. Oh iya boleh. Tarolo. Nah, tapi iya geus dibere barareta di pondok pesantren teh pibereun karomah, pibereun maunah, tinggalnya nana bae sadar. Masya Allah karim luar biasa. Ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak.
lantaran ayah santri cerik baik. Tanya saya kunaon cerik baik gimana tuh betah sekulat teh budak berarti mal lulus mal mulia ya budak teu betah ya satu ay balik atuh sia teu betah mah geus dipaksakeun ge ngadon edan aja naon nya kiai cenah mah doana bae ke Sugandi imah bisa dirayu balik deui ka desa bodoh deui ka deui ke henteu cek aing geus balik aya deui ka beladina ceurik bae sia kunaon ceurik kunaon teu kabagian sholawat anak buah enak Ustaz Amir mah kos piye asal teu kabagian sholawat teh ceurik geus sholawat teh dimasalahkeun atuh geus nu gampang ke nyolateun deui jeung sia kabeh aya nu ceurik deui sia kunaon ceurik eta teu kuna naon cenah kieu teu kuna naon sia ceurik teh sedih we jeung sararedi kunaon tuh teu kuna naon mudah-mudahan diberi tabah baik ku Allah aya naon di santri aing geus kaelah ditiskeun lah ya ngaji sapoe dua pepanggil deui sia bangun sedihna mat kunaon ngampura kiai aduh masyaallah doana bae kunaon aya SMS chatkeun teh ajo diputuskeun kula ya Allah ya Rabbi itu siapa ya Allah meskitu bae ceurik emang awewengan hiji tangan di Lampung membayar ceurik diputuskan cinta bae budak baheula mah lamun diputuskan cinta seurik ya sia aing geus datang ka imah nyana ditiir ku aing sia eta ngaranna lalaki lamun lalaki diputuskan cinta ada cerik dah lain lalaki sama kos itu mah juri mah lalaki mah lamun diputuskan cinta cekel peler aya kene lalaki aing